Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina pangajaran dinten ayeuna masih ngeunaan biantara materi minggu kadua ayeuna. Tujuan pengajaranna dipiharap sangkan hidup bisa nyangkem pedaran materi biantara. Nu kadua sangkan hidup bisa nataan padika biantara kalawan mernah. Nu katilu sangkan hidup bisa ngaidentifikasi kecap-kecap nu aya dina teks biantara. Tah ayeuna urang medar perkara biantara. Ari biantara teh salah sahiji kaparigelan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea nya. Terus aya opat metode biantara, diantarana nu kahiji aya metode ngadadak atawa impromptu. Nyaeta biantara anu ngadadak tanpa tatahar heula, jadi taya persiapan langsung weh biantara dipayun. Terus nu kadua aya metode ngapalkeun. Ari metode ngapalkeun teh nyaeta ngapalkeun naskah heula. Teras ieu mah metodena sabalikna tina impromptu. Lamun impromptu mangadadak taya persiapan, teu upami metode ngapalkeun mah dipersiapkeun heula, dituliskeun heula naon-naon rek diucapkeun, teras diapalkeun kecap per kecapna. Teras nu katilu aya metode naskah. Metode naskah mah mangrupa biantara anu ditepikeun bari maca naskah. Jadi naon-naon rek ditulis teh naon-naon rek didugikeun teh ditulis heula biantarana, teras dibacakeun bari maca naskah. Nu kaopat nyaeta metode ekstemporan. Nyaeta dina waktuna biantara henteu make naskah, tapi sagala anu bakal diomongkeun teh dituliskeun heula gurat badagna atau garis besarna. Jadi ieu mah dituliskeun poin-poin pentingna wungkul gurat badagna wungkulnya. Tah teras lajeng dina biantara aya nu disebat padika tagog nya. Ari tagog teh singketan dina T na nyaeta teteg sikepna, A teh alus eusina, G teh gerak awakna mernah, O na omonganna mernah, G na gaya nyaritana. Nu kahiji teteg sikepna. Jadi teteg sikepna teh artina teu geumpeur lamun ditetep ku panonton. Teras alus eusina. Jadi biantara nu ditepikeun teh jerona teh munel alus. Jadi aya mangpaatna pikeun anu ngaregepkeun. Teras G gerak awakna mernah. Maksudna gerak awakna mernah teh jadi henteu kaleuweuhi gerakanana ya. Jadi cekap ku gerakan leungeun atanapi maju salengkah kapengker, nah atanapi mundur maju gitunya henteu kaleuweuhi. Teras omonganna mernah. Omongan mernah teh maksudna entep seureuh, jadi henteu matak nyinggung cariosanana. Teras pangucapanana jeung artikulasina teh jelas, a i u e o na bentes gitunya. Jadi henteu ngirung. Teras anu G na gaya nyaritana maksudna matak resep anu ngabandungan. Jadi matak pikaresepeun nyariosna teh. Komo deui lamun anu biantarana tukang ngabodor biasana sok pikaseurieun sok resepnya. Teras mamanis basa. Tadi na biantara oge sok aya mamanis basa. Aya nu disebut gaya basa, aya nu disebut purwakanti. Aya gaya basa teh
bisa ngupamakeun atau metafora. Contohna elmu teh lir ibarat obor anu nyaangan lengkah. Jadi aya gaya bahasa nu diselapan dina kalimat-kalimat nu diucapkeun dina biantara. Elmu teh lir ibarat obor teh jadi teweleh nyaangan pikeun kahirupan dina dina yang harapan kehidupan gitunya. Lir ibarat obor, jadi ilmu teh lir ibarat obor teh nu teweleh nyaangan pikeun nyorang kehidupan. Terus nu kadua mangrupa purwakanti. Ari purwakanti teh nyata padeuketna sora tungtung kecap atawa kalimah sangkan basana endah karasana. Contona langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun rewu nuhun. Tarewu nuhun ieu murwakanti na sora u rewu. Ari nu disebut purwakanti teh kan padeuketna sora ari sora dina tungtung kecap teh nyaeta sora a i u e o e jeung a. Tarewu ieu kecap sora u. Nuhun ieu sora u. Sok sanajan nuhun ieu u nah henteu aya henteu disimpen dina tungtung pisan, tapi ieu mah ngadeuketan kana tungtung kecap. Da teu aya nu murwakanti dina sora n nya. Jadi nu aya dina murwakanti sora mah nyaeta a i u e o e jeung a. Teras Gusti nu Maha Suci ieu murwakanti dina sora i. Gusti ieu sora i, nu sora u, maha sora a, suci sora i. Tanu aya baturna nu mana nyaeta Gusti jeung suci. Jadi murwakantina dina sora i. Lamun sora u makan teu aya di baturna mung hiji. Sora a teu aya di baturna, jadi imam murwakantina sora i. Teras manfaat lahir batin dunya akhirat. Dunya ieu sora a, akhirat sora a. Jadi ieu murwakanti dina sora a. Kitunya panginten ka hartosnya. Lajeng struktur biantara. Dina biantara aya nu disebut salam bubuka, nu kadua aya nu disebut pangbagea kata sapaan. Aya salam bubuka teh anu jiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ari pangbagea kata sapaan siga kalimat Bapak kepala sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak kali ibu guru anu kusim kuring dipihormat, hadirin tamu uleman oge anu kusim kuring dipihormat, saderek sadayana kelas 8 sareng adik-adik kelas 7 oge kelas 8 anu kusim kuring dipika cinta. Ta eta teh kalebetna kana pangbagea kata sapaan. Teras nu katilu nyata bubuka biantara. Bubuka biantara biasana ngucapkeun puji syukur ka Allah nya, ka Nabi Muhammad biasana. Tah contoh puji sinarang syukur urang sanggekeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinarang salam mugi ngocor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng saterasnya nya langkung ti payun sim kuring ngadeg di ieu tempat teh bade naonnya bla 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 sareng nu sanesna. Ta eta teh kalebetna kana bubuka biantara. Tujuan jadi dina bubuka biantara mah aya puji syukur ka Allah, sholawat ka Nabi, teras tujuan manehanana ngadeg di payun teh bade naon ta eta ayana dina bubuka biantara. Teras nu kaopat aya pangbagea randegan. Ari pangbagea randegan teh contohna teh bapak sareng ibu guru hormateun sim kuring. Jadi pikeun panyekat biantara antara tina bubuka ka na eusi teh biasana sok diselapan ku pangbagea randegan. Lajeng aya eusi biantara. Tadina eusi biantara ieu jerona naon-naon nu rek ditepikeun teh dituliskeun heula dina eusi biantara. Teras nu kagenep mangrupa panutup. Panutup ieu contoh kecapna rupina cekap sakieu anu
tiasa dipisanggem ku simkuring, mugi-mugi tiasa ngawakilan kareteg hate sadaya. Hapunten anu kasuhun beli aya cariosan nu kurang merenah. Tak eta kalebetna kana kecap-kecap panutup. Jadi dina kecap panutup mah aya kecap ngahaturkeun nuhun. Jadi saupamina aya kekecapan anu kirang merenah di dinya nya. Ngahaturkeun nuhun, aya nyuhunkeun dihapunten eta dina panutup biantara. Terus anu terakhir nyaeta salam panutup. Salam panutup nyaeta nu kecap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taina ya pancen kanggo hidup sangkan hidup maham kana struktur teks biantara. Cik coba ku hidup baca sing gemat naskah biantara ieu dihandap, tuluy analisis strukturna jiga contoh di luhur anu tadi ku ibu tos dijelaskeun nya. Upamina dina modul mangga tiasa dibuka modulna dina kaca sakedarnya kaca salapan dina biantara mimpin rapat. Ta eta biantara teh mangga ku hidup dianalisis strukturna, mana nu kalebet kana bubuk salam bubuka, mana nu kalebet pangbage kata sapaan, bubuka biantara, pangbage randegan, eusi biantara, panutup biantara sareng salam panutup. Saya nama eta biantara diserat heula terus tunjukkeun bagian-bagianna nu mana salam, nu mana pangbagea kata sapaan, nu mana bubuka biantara, pangbage randegan, eusi panutup sareng salam panutup. Rupina sakitu nu tiasa kadugikeun. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.